keluar awak kurang geus lain ruh deh, lain awak lain jelema deh, mayit disebutna bangke, disebutna roh urangna berhadapan jeung Sang Maha Pencipta, awak urangna dibawa ke kuburan. Henteu saha dibawa ke kuburan. Cenah ieu mah presiden bawa ke kuburan, cenah ieu mah menteri bawa ke kuburan, kubur anakna ge anakna nitah dikubur bae, cenah ieu mah jenderal kubur, cenah ieu mah kapten kubur, cenah ieu mah kiai kubur bae. Oh nu teh dikubur kabeh. Nu kuari siap dan jenderal, nu kuari siap dan kolonel, nu kuari siap dan lantaran letnan. Hae nyana anak buahna nu nincakannya. Ayeuna di abuya-abuya, di kiai-kiai, di mama-mama, maut muridna nu nincakan kuburanana. Hae ngan teu cangcaya atuh paeh ge ari anu sok ibadah mah lantaran paeh teh didamba-damba paeh teh sebab dek istirahat di jero kubur. Ngeunaheun paeh teh teu salat, teu puasa, teu zakat, geus teu ngaji deui, hirup di jero kubur menikmati hasil ibadah. Ngeunaheun. Tuh, nyaho nya mah alhamdulillah, daek isukan paeh mah ngaji. Cenah alhamdulillah. Geus diheula bae atuh nya. Penipu ya jemaah. Orenganan aya paranti-paranti nah awak kurang lamun sehat ngeunah dahar asli rarasaanana asli lamun sehat. Ketika orang dibere jeruk amis asli berarti sehat, ketika orang dibere semur amis ngeunah sehat, lantaran dibere orang anggur amis sehat normal lah ngeunah. Ketika dibere gering, ulah gering parah, sari awan bere jeruk. Mulai guys. Aduh. Bere sambel, dia ngabunuh aing. Tuh, ieu be nyeri huntu ieu, geus nyeri huntu geus sabulan teh cager-cager. Masa sih air nyeri huntu sabulan? Jadi lo kayak di mana ge paling 2-3 selesai. Ieu mah sabulan, encan cager-cager. Ieu teh berarti SMS. Ti malaikat Israil nu sebenarnya mah geus SMS. Awak kurang ketika sehat ngadahar naon bae ngeunah ternyata horeng ruh ge. Ketika sehat baca Quran betah, maca zikir betah, puasa shalawat betah, babacaan betah, lamun ruhanina sehat. Sakumaha jasad lamun teu sehat teu geunah barang dahar jeung nginum kitu kene ruh urang dibere maca Quran karaksa ayat doang hajuheu ae bae. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. Tanzilal aziz. Shadaqallahul azim. Barang dari TV mah aja sajam 2 jam kuat. Berarti ruhna gering. Gering ye ruhna. Teu daekeun barang dahar. Masyaallah, maca selawat. 4444. Oh, memeh berangkat. Wow. 444 atuh. Masih kene seuri 44. Masih kene. Allahumma shalli salatan kamilan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tunjina bihi min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana bihi jami'al wa tutahhirna min wa tarfa'una jami'il khairat. Akarang sabalik doang geus galentuk. Atuh ieu mah lamun dibere 100 paeh jeung magosna. Ruhani lah berarti gering, ruhani na gering, masyaallah kari. Ih, lamun waliullah teu eureun-eureun maca shalawat zikir. Teu eureun-eureun zikir jeung maca shalawat teh lantaran lazat ngeunaheun nikmat
Masya Allah kurang menyaritakan nikmat orang makan kadaharan para aulia Allah para solihin nikmat mun maca Quran ini lain cara tadi maca Quran aong-aongan lain tengah peting jam 3 nu tadi ge masalah jang syiar narik-narik supaya orang bisa sekali-sekali sok geura bae urang dia jang ngeunaheun teh soraan ri urang mana sih geus kawin tak encan haju nanyakeun gitu bae kan atuh sanajan geus kawin ka karak hiji mah masalah nah ikut cerita jam 3 buka Quran baca sorangan tuh eureun sampai jam 4 terus ke masjid seger awak seger roh seger Masya Allah cuman cerita doang kan orang makos gitu paksakeun coba kepeting coba ngajajal 3 hudang langsung maca Quran emang aya hurupan eueus ieu geus langsung kieu ngagebleng Quran ganti lain Quran ganti mata tojos ruhani gering Masya Allah dementak lamun di torikoh mah ya perkumpulan para murid khusus temenangka iluan kuno sejen aya nu nanya kiai kok bisa teu ilu atuh ilu bae kami ulah kok bisa ulah sih kitu amat ulah lantaran nanya deui moal kuat nu matak diulah teh moal kuat ya zikir kan sampai 10.000 tadi zikir 100 bae kadeuleun geus goyang illallah nu digigir kula bae illallah kula geus boga rarasaan ieu budak kudu dibodem ya illallah karang 100 geus illallah asal 200 geus soraan atiga calangap geus 200 lah oh 300 diimpus nu bantak ulah ge sok aya jelema hayang milu ulah di perkumpulan khusus teu meunang milu lain diulah nanaon boal kuat sebabna ruhanina gering kene nah ibu lamun teh mah ieu awak gering ka dokter ruhani gering teu pernah ka dokter wayana nu teu kuat maca Quran embung maca Quran teu kuat zikir embung zikir teu kuat maca salat embung maca salat berarti ruhna gering bawa ka husada insani suka bawa Waalaikumsalam dari mana nih Ranca Bango siapa nama saya Sarwiti sakit apa Sarwiti ini saya kalau baca Quran kagak mau aja dok iya baca Quran kagak mau ngantuk aja terus zikir juga sama ini saya mau berobat ini mah harus ke grogol cekin aja lain jurusan cekin ya Allah ya Rabb nah iyalah ruhani Masya Allah mentak kisah Kikil Balkhi nyarita di Nasoihul Ibad talabna khomsan fawajadnaha fi khomsin kaulan neangan 5 perkara ternyata kapanggih di 5 perkara talabna tarkadzunub kaula neangan supaya ninggalkeun dosa supaya teu hayang ngalaksanakeun dosa teh kumaha carana ternyata fawajadna kaula fi duha kula manggihan di salat duha ternyata lamun urang sering salat duha sekali 2 kali 3 kali poe sapoe 2 poe terus bae setelah 40 poe bakal ngarasakeun nikmatna ibadah embung nu ngaran teu salat sageus salat embung teu berjamaah eta balukar tina salat duha bakal dibere ngeunaheun geura ge eta geus kapanggih ku wali Allah nu ngaran Syakikil Balkhi ngeunaheun sacara ternyata tina hasil duha ngawarung mun ngawarung teh mah jadi lancar ngawarungna anu balanja Masya Allah eta ngeungkeuy ngahutang kabeh henteu sia waktu inget ka bangkrut bae sih
henteu lamun tani masyaallah subur tanina ieu berkat salat duha eta nu kos kararatuna mah geus biasa tapi nu istimewana bakal dibere tarkadzunub embung urang ngalaksanakeun dosa bakal hayang ibadah sebab dibere ngeunaheun duha nomor 1 nomor kedua talabna dia al kubur kaula neangan supaya caang kuburan teh berbagai cara neangan fawajadna ternyata kukula kafangi fi sholatil lail salat tengah peuting tahajud begitu salat tahajud Allah kula loba-loba jang urang raja bangun 2 rakaat bae 4 besi gering 2 bae 2 daripada engke gering dibawa ka mantri kunaon saya mabok tahajud sakitu 2 bae sholli sunnat tahajud rakaatain lillahi ta'ala Allah syaratna sare heula sanajan sakrajep lamun hayang salat penting tapi can sare cenah kiai witir 11 rakaat witir geus cenah kiai ibadah mah biasa salat hajat ge geus cenah kiai salat tasbih ngomong doang geus ya keur dongeng doang keur dongeng geus di mana nyaho ngaran teh nyaho rupa soal salat tasbih. Nah, mun can sare salat mun geus sare tahajud. Sabaraha rakaat ge tahajud mah sadaekna urang minimal 2 rakaat. Nah, ketika diasupkeun ke jero kubur masyaallah cak batur ieu kubur teh poek ternyata caang. Nanya Ki Basrudin nanya ke malaikat kok ieu cang amat oh ieu tahajud masyaallah begitu aja pede paeh kan poek nyana nanya ke malaikat cenah caang iraha maneh tahajud kula sok tahajud cenah ieu penting teh wal penting tahajud teh karena Allah apa karena karung kajahoan kan aya kerna-kernaan lillahi ta'ala masyaallah lamun urang tahajudna 2 rakaat tarolah 10 watt lamun 4 rakaat tadi 5 watt kuari 10 watt lamun kuari gedep rakaat wah 20 watt masyaallah lamun urang bisa 10 rakaat 100 watt waduh caang di jero kubur teh kapanggih ku kisah kigil makli fawajadna fi sholatil lail saang kubur teh kapanggih dina salat tahajud mantak wayahna ieu ti kuari tahajud 2 rakaat bae kukula barang geus dicerita-ceritakeun kieu ya alhamdulillah ngaji pendi tahajud barang teh tahajud sare deui subuh korban jam 7 ay tahajud ay subuh koboan usolli fardhu subuh koboan ieu teh beres padi aya jelema nu kos kieu nya nah ieu syakikil balki jaritakeun fawajadna fi sholatil lail ya Allah ya Rabb talabna su'ala munkari wa nakir kaula neangan pisalametkeun jang pertanyaan malaikat munkar nakir tingali ku kaula pagawean ternyata fawajadnahu fi qiraatil Qur'an kapanggih ku kula horenganan jang ngajawab pertanyaan soal munkar nakir adalah maca Quran ya Allah ya Rabb jelas para aulia Allah aya nu diciptakeun ku Gusti Allah teh jadi sholihin anu bisa hablum minallah hablum minan nas jeung manusia para aya codeka istimewa pikaresepeun lantaran mun nyanana nangga jeung tatangga silih ajeuna silih asah silih asih silih tanya silih bere silih doakeun pan ari di lembur pondok mah jeung tatangga ge teu wau kampung pondok teh kampung si eta teu wau jeung tetangga
bahkan lamun eta tangga tabrakan HDG pada eta senep kana jantung solihin mah masya Allah jeung tatangga jeung babaturan indah boga babaturan sarua pada ngawarung warung na maju alhamdulillah Gusti keun bae abdi mah teu maju ge asal babaturan abdi bae eta ku bahasa ngeunaheun pibuktieudeuna masya Allah aya nu tani sawah babaturan urang mah baragus di deui sawah nu urang mah kuwereng alhamdulillah Gusti kajen nu abdi mah kuwereng ge asal babaturan bae bararagus tah lamun kos kitu kan ngeunaheun ieu mah lain kitu pan Gusti kok nu abdi kuwereng itu henteu awas bawakeun bensin ku aing sia tah eta hararese hablum minan nas narapi geus puguh hablum minallahna sholihin sorga sarua kedeh mantak urang aing ngadoa zalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima zalikal fadlu minallah na eta dianta ya hadiyal mudillin wa ya rahimal mudnibin wa ya mukila asaratil asirin wa ya mujibas sualil abidin irham ya Allah hadaka min dal khatil azim wal muslimina kullahum ajmain Allahumma ja'alna ma'al akhyaril marzukin alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa zalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alim hayang ya saurang di akhirat dibarengkeun jeung para rasul Allah jeung para nabi Allah jeung para siddiqin jeung para sholihin di akhirat bakal dikelompok-kelompok dibere bendera saurang-saurang urang milih di bendera nu eta tadi berangkat menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Haji Pendi moal ka aja moal lantaran kuarina ge benderana Golkar PDI geus aing mah ti kuari pepegatan jeung si aing gua teu hayang aing aduh rusak hiji jeung nu kos kararitu mah ieu aing mah benderana geus teu kudu make bendera kitu aing mah benderana Al-Qur'anul Karim mulai bendera-bendera kos hati mah palalaur aya nu wasiat sagala abah mamon paeh bendera PDI kuburkeun ka jero goblok da urang pondok tolong bendera Golkar asupkeun ka jero emang ayat kursi budak ayat kursi gitu beunang diasupkeun ka jero paling ditulis di boehna make ciduh ge ulah ciduh Haji Pendik atuh ciduh ahli Allah saya tuliskeun gede Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la di boehna beunang omat tapi beusi ka urang dieu maot coba Haji Pendik gerokeun kena nulis bah tu malaikat ge kieu bae ieu tulisan saha ya Karim ya Allah teh ieu mah keur carita urang lamun teh mah ditanya Aisyah awak asup ka kelompok nu mana ja Rasul mah geus moal eueuh nabi kitu keneh jang geus ditungtungan ku Kangjeng Nabi urang para syuhada ceritana baheula mah istimewa terus para aulia-aulia Allah ai maneh kelompok mana ya awak engke di akhirat bakal na asupna ka kelompok mana nu tadi makan geus jelas tamah boga nilai tersendiri di akhirat jelas geus moal bireuk deui ketika urang di kelompok nu eta ayana di kelompok kredit ayo sia kelompok kredit motor can anggeus datang ka ayeuna mobil kitu keneh ieu mah motor jeung mobil datang ka dibawa deui ku bank da kuari can nyokot deui ieu kelompok eta ya Allah ya Rabb si ade kade
urang ieu kukumpulan di dieu teh lain diondang ku keluarga, lain diondang ku kula, lain diondang ku kori, lain diondang ku tokoh dieu, diondang ku Haji Sukari. Cik almarhum Haji Sukari, wahai urang kampung Rancabango, ye Abah Haji geus paeh, maot besi sopan teuing urang dieu mah paeh bae. Beda kan ai maot maka jelema, ai paeh maka kebo. Ya urang dieu mah anggap kebo lah. Atuh bahasa ge kan beda. Di Bandung hayam, di dieu kotok. Di Bandung mah tai kotok, di dieu mah tai hayam. Tibalik. Di Bandung mah kan ieu piceun tai kotok. Ngarada ge ka kotok ulah sopan. Di urang mah di urang piceun teh tai hayam. Haji Peni ge gugol sok kadenge tai hayam piceun. Tanya ku urang mah aja dahar jeung naon kotok. Ih, dahar jeung kotok, taina hayam blon teh coba. Saya tidak ngerti datang ke paeh asal ieu mah. Moal mal ngarti geus ieu mah. Ya Allah. Tah, cek Abah Haji, hei masyarakat, hei keluarga. Ya Abah Haji geus aya di jero kubur. Geus teu bisa barang dahar deui. Beramal ge geus teu bisa. Sesuai jeung nu diucapkeun ku Kangjeng percis cek Abah Haji, idza mata ibnu adam in qata amalu, pegat amal. Paeh jelema pegat beramal, deuk kumaha beramalna tuh jaga subuh nyawaan, boro-boro salat puasa, mandi ge di pandian. Mun aya nu mandi sorangan urang dieu paeh haju mandi sorangan, deuk kumaha coba? Deuk kumaha coba? Begitu deui pandian ulah waka. Kayak kula mandi sorangan, atuh urang dia bisa ngajengkang kabehan. Tapi ayah jelema nu mandi sorangan saha tuh Gunung Santri soleh, Gunung Santri nuku urang sok dizarahan nyana mah maot di luhur gunung. Terus nyiapkeun boeh sorangan, ngagali kuburan sorangan, mandi sorangan. Masya Allah. Wali teh mah jelas, nama wali mah geus macem-macem, geus wali mah zahirna hungkul, nu maot teh batinna menti. Dari sia? Kuari geus paeh ja kaleuna. Lamun Tuan Syekh Abdul Qadir ketika muriangna nu luar biasa, kritis geuringna. Bahasa kritis teh urang dieu mah naon? Parah. Urang dieu geuting nyaon kritis kan. Atuh kula mah sok aya bahasa-bahasa kitu sok inget digondongin Gus Dur teh. Aya urang Madura kiai kabeneran ngundang Gus Dur jeung pondok anyar. Alhamdulillah Gus, sekarang pondok saya udah rapi. Waduh, di atasnya juga udah pasang internet, ceknya teh. Maksudnya internet meren. Udah pasang internet, ceknya teh. Bagus. Yes. Sekali deh diundang deui, eta teh nya masang internet bener. Masang internet, ngomongnya salah deh. Alhamdulillah sekarang internet udah dipasang, ceknya. Cek Gus Dur tibalik balulus yang macam ai tadi internet jadi internet, ai kuari internet jadi internet. Atuh ieu ge tuan ngomong teh kos itu. Mana cekna handphone. Head nama headphone. Teh nyahoon bahasa Inggris kan. Kuduna mah hand, namanya headphone nya nama. Waduh tah mah headlier kadinya. Saya jeung loba bodoh mah. Tapi kula resep ngahiji jeung nu bodoh teh resep asa pinter aing. Ya. Tan Abdul Qadir muriang parah. Pamajikanana anakna insuna kabeh. Datang tuan saya geus kieu. Napas geus ka luhur ka handap, napas geus ka luhur ka handap.
careurik kabeh pamajikanana anak jeung incuna udang tuan Syekh wahai pamajikan wahai anak wahai incu ulah ceurik ceknya abah ulah diceng-cerikan muriang nu ieu memoal wa ka maot abah mah muriang ieu mah melila kene abah ka maot cek anakna kok bisa lila kene emang abah apal-apal tuh di Lauhil Mahfuz aya kene anak abah hiji deui can kaluar ditonggong abah engke bakal dingaranan Abdul Rozak oh eta meureun resep cilok teh nya lain teu merojak mana tuh apalin walimah bahwa manehana nencan wa ka maot apalin Masya Allah Karim namun kemari kula di Jogja dongeng aya seseorang nu ngaran Muhtadi jelemana biasa bae tani jelemana kadang-kadang atuh ngaran-ngaran marhaba biasa terjadi nomor hiji make anak tilok make jas cara sia tilok biasa paling sampli teu hebat lah secara pandangan kasat mata teu hebat begitu tatanggana aya nu maot daratang jelema ngalayat kabeh kadinya termasuk nyana begitu nyana ningali seuri nyana mun ceuk bahasa Sunda mah can maot nyana mah atuh cek keluarga can maot kumaha aja geus teueuh nyawaan sekali deui encan can maot sarkelan ku jelema dipencetan dampal sukuna bahkan mun di Rancabang mah sok digegel ya geus eueuh geus maot kabeh menyatakan kiai-kiai jeung kasepuhan-kasepuhan maot cek nyana acan geus we di jam 10 jelema ngalayan rame jam 12 mulai siap di pandian ba'da zuhur di pandian bungkus menjelang asar sholatin langsung bawa ke makam begitu diasupkan ke kubur nyana huda kula di mana cenah ieu nu nguburna modal nu kararieu atuh ngajengkang di dinya hampir nu maot hirup deui nyana paeh hampir udah Masya Allah biasa udah atuh kaget kan kabeh loba-loba atuh nguburkeun ngaranna ge ayeuna ada kaimah ge rada rarasaan nu saja si budak hirup bener apa henteu sih ya datang bae datang ge ku aing kudu dibawa pakaian boeh cek ieu langsung datang ka imah ganti baju ditanya ieu kumaha lalakonna cik manehanana kula ngahiji di hiji perkumpulan haju tidinya langsung perasaan ieu naon gara-gara deuk hujan begitu deuk hujan kula ngiuhan barak ngiuhan terjadilah ngiuhan ceknya eta sempit tempatna orang bae dina mata kasad mah maot nah geus teh kacaritakeun tah kos kitu mah ieu mah ko nyahoeun tamu tadi teh nyahoeun bahwa ieu can maot istimewa berarti jelema istimewa kan berarti nyahoeun can maot nah aya jelema anu nyahoeun ka bangsa ruhani urang lamun nyaritakeun Habib Lutfi ayeuna kamari Jumat kamari kan keliwonan syahriahan jamaah di Tasik nu sok ka Cilongok aya nu berangkat kan ka ditu minta izin ka kula abdi cenah bade ngiring ngaos ka Habib Lutfi mangga ka Pekalongan 2 mobil lah nyana begitu 2 mobil sampai di lewat Cipali aya nu nelpon salah satu keluarga mendadak maot akhirnya eureun 2 mobil nu hiji musyawarah berangkat ke Pekalongan mobil nu hiji deui balik ka Tasik geus sakitu berangkat bae datang ka Pekalongan langsung subuh isuk-isuk kapanggih lah jeung Habib Lutfi cek Habib Lutfi emang siapa yang meninggal sih kok nyahoeun
Encan aya nu ngomong seorang-orang aja. Siapa yang meninggal di Tasik? Tadi kan 2 mobil. Atuh langsung bebeja trek eta bisa nyahueun. Nyahueun. Papan di dieu mah awewe salakina kawin deui ge weru-weru. Lah iya ge. Mengkonon lakine wis rabi maning. Tertanda ruhani orang jauh. Deres tah mah salaki teu kajauhan ku pamajikan main serong salaki teh nyaho lain di ranca bango dan jambongo mah geus biasa tah mah ieu mah di luar. Nah ieu bisa teu nyaho kitu ruhani ya Allah ya Rabb. Lamun kula zaman ngaji ka Abuya Cidahu malam Salasa peuting ngosok maca Yasin ieu keur carita ieu mah keur carita kahebatan Abuya lain kula sok maca Yasin ke tabarok ke waqiah lah sabisa-bisa bae ja Quran teu talar nu katalar bae nya aya juz amma mah beureun baheula mah talar ku ari mah lam yakunil poho tuh kan coba 5 juta ya lam yakunil aya sia mogok bayar sia kaing buku-buku lagi sok ditangtangan tetalar boro-boro lam yakunilnya nama izazul tetalar cencengan hampura kieu geus kolot mah kieu lain geus kolot tiba heula teu dibaca Yasin baca tabarok waqiah nu katalar we nu katalar geus ngaji lah di Abuya begitu ngaji di Abuya nyurahnya na masya Allah eta surahanana daripada urang ngalamun ngaji jauh di mobil baning maca Quran Yasin tabarok waqiah eta teh surat Kahfi wah hayu bae cenah du talar mah Quran dibaca ji sia mah ka aing mah abah Abuya nyahoeun tah aya jelema nu nyahoeun ka ruhani sakumaha tadi geus puguh Kangjeng Nabi mah Kangjeng Nabi ketika beres perang aya sahabat anu milu jeung Kangjeng Nabi ngaberesan ontak Kangjeng Nabi beresan kendaraan Kangjeng Nabi istirahat setelah istirahat aya anu mana maot jana wah kabeh sahabat nu sejen seuri syahadah cik sahabat nu sejen mati syahid cek nyana bunga amat ku Kangjeng Nabi ditingali lah henteu cek Kangjeng Nabi teu syahadah ih Tuhan ieu kan syahadah lantaran seperti tadi ka panah henteu cek Kangjeng Nabi ngaliri ka luhur henteu langsung ditaros ya Rasulullah di mana letak henteu syahadahna cek Kangjeng Nabi aya 2 selimut nu kunyana ieu gonimah disumputkeun moal dibikeun moal dikumpulkeun jadi ieu pamalingan 2 selimut barang ditingali bener ya 2 selimut lamun 2 selimut bae ngahalangan kana kasyahadahan atuh kok masih ieu sabaraha puluh karung nu dipaling kunyana ya Allah ya Rabbi tah ieu ya Masya Allah karim aya sahabat ahlu sufah maut begitu maut dibuka sarungna di dia aya sadinar di dia cak Kangjeng Nabi kai ye seuneu neraka sadinar bae jadi seuneu neraka lantarannya na bebeja nama fakir bebeja nama miskin tapi ternyata aya harta nu disumputkeun lain disungut lain di hati teu jadi ahli sorga itu komo model asa nunjukna lah segitu bae pokona mah surga jadi surga hese ya Allah tah ya aya jelema anu geus puguh Kangjeng Rasul mah Kangjeng Nabi mah geus hese jaritakeun apal saya ti zamanun berarti kan ditempokeun ku Gusti Allah hijab teh dibuka saya ti zamanun ala ummati bakal datang hiji masa terhadap umat kaula di antarana yuhibbunal hayat wa yuhibbunal maut resep jasa kahirup embung jasa kapaeh kayak di akhir zaman mah resep jasa hirup embung paeh sehingga ku resep-resepna hirup embung paeh embung berjuang nu ngaran nyekel senjata tidak perang ngalawan musuh Allah laluhurkeun agama Allah embung sebab besi paeh
ketika nyaritakeun tentang agama embung nyaritakeun nu bener besi ditewak besi paeh engke di akhir zaman mah kiai ustad santri geus puguh pamarentah embung paeh ge paeh teh embung lantaran ieu kangeunahan hirup di alam dunia teh resep kana dunia embung kana paeh Kangjeng Nabi nyaritakeun sayati zamanun ala ummati yuhibbunal hayat wa yubghunal maut. Boro-boro kita perang kita berjuang boro-boro kita masantren hungkul ge ulah aya sakola masantren hungkul embung besi teh hirup embung santri cereknyana teh lain jelema santri mah setengah jelema ulah mondok engke kumaha ka dituna hese dagang hese jadi pejabat hese dan lain-lain sebagainya ku resep-resepna hirup datangkan nu bener dipake ka embung mantak lamun aya urang lanca bango mondok diseungseurikeun ku urang dia deuk naon sia mondok ih teu budak teu boga wawasan padahal mah santri mah wawasanana leuwih ti pejabat leuwih ti mahasiswa leuwih ti sagala atuh pasti mahasiswa mah paling nyaritakeun wawasan dunia kumaha politik kumaha ekonomi santri mah kumaha ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim deh geus lain urusan dunia deui santri mah tuh kumaha caritana engke di jero kubur masyaallah karim kumaha caritana dan kumaha caritana engke setelah maut eta lain wawasan teh jadi lamun Kangjeng Rasul mah geus jelas para syuhada geus jelas Sayyidina Umar Sayyidina Abu Bakar lamun urang nyaritakeun kaistimewaana tentang ruhani apa haleun atau lamun Sayyidina Utsman kadatangan tamu assalamualaikum waalaikumsalam Sayyidina Utsman senyum aya keneh nu zinah cenah cek manehana saat ieu nu zinah zinah naon ya Tuhan zinah mata eta tamu teh tadi di jalan tas neuleuan awewe aya awewe dideuleu aya awewe dideuleu kan zinah mata ngaranna kaambeun ku Sayyidina Utsman lah kaambeun lamun ieu ngazaman jeung Sayyidina Utsman geus kieu bae normal teu kuat sakeun aya si jelema apa lain sih sakeun jeung monyet teh bauan ieu sakeun ieu bau jelema maksiat kan bau teh nya lamun para aulia Allah urang nyaritakeun Tuhan Abdul Qadir geus jauheun sakumaha tadi muhtadi seorang manusia biasa-biasa apaleun ternyata horeganan diurus ruhani sedengkeun awak urang nu diciptakeun ku Gusti Allah jadi jelema sote aya ruhan ketika ruhna keluar awak urang geus lain ruh deui lain awak lain jelema deui mayit disebutna bangke disebutna roh urangna berhadapan jeung Sang Maha Pencipta awak urangna dibawa ke kuburan teu saha dibawa ke kuburan cenah ieu mah presiden bawa ke kuburan cenah ieu mah menteri bawa ke kuburan kubur anakna ge anakna nitah di kubur bae cenah ieu mah jenderal kubur cenah ieu mah kapten kubur cenah ieu mah kiai kubur bae cenah ieu mah haji pengen dibalangkeun dikubur bae oh nu teh dikubur kabeh nu kuari siap dan jenderal nu kuari siap dan kolonel nu kuari siap dan lantaran letnan hae nyana anak buahna nu nincakannya ayeuna di abuya di kiai di mama maut muridna nu nincakan kuburanana hae ngan teu can cahaya atuh paeh ge ari anu sok ibadah mah lantaran paeh teh didamba-damba paeh teh sebab deuk istirahat di jero kubur ngeunaheun paeh teh teu salat teu puasa teu zakat geus teu ngaji deui hirup di jero kubur menikmati hasil ibadah ngeunaheun tuh nyaho nya alhamdulillah daek isukan paeh mah ngaji cenah alhamdulillah geus diheula batunya penipu ya coba orenganan aya paranti nah awak kurang lamun sehat ngeunah dahar asli rarasaanana asli lamun sehat ketika orang dibere jeruk amis asli berarti sehat
ketika orang dibere semur amis sehat lantaran dibere orang anggur amis sehat normal lah ngeunah. Ketika dibere gering ulah gering parah sari awan bere jeruk mulai guys aduh bere sambel jangan bunuh aing tuh iya be nyeri huntu ya nyeri huntu geus sabulan teh cager-cager masa sih air nyeri huntu sabulan jadi lo kayak di mana ge paling 2-3 selesai iya mah sabulan encan cager-cager iya teh berarti SMS ti malaikat Israel nu sebenarnya mah geus SMS awak kurang ketika sehat ngadahar naon bae ngeunah ternyata horeng ruh ge ketika sehat baca Quran betah maca zikir betah suasa sholawat betah babacaan betah lamun ruhanina sehat sakumaha jasad lamun teu sehat teu geunah barang dahar jeung nginum kitu kene ruh urang dibere maca Quran karaksa ayat doang haju heuai bae. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. Tanzilal aziz. Shadaqallahul azim. Barang dari TV mah aja sajam 2 jam kuat. Berarti ruhna gering. Gering ya ruhna. Teu daekeun barang dahar. Masyaallah, sholawat 4444. Oh, memeh berangkat. Wow. 444 atuh. Masih kene seuri 44. Masih kene. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tunjina bihi min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana bihi jami'al wa tutahhirna min wa tarfa'una jami'il khairat. Akarang sabalik doang geus galentuk. Atuh ieu mah lamun dibere 100 paeh jeung magosna. Ruhani lah berarti gering, ruhani na gering, masya Allah kari. Lamun waliullah teu eureun-eureun maca sholawat zikir, teu eureun-eureun zikir jeung maca sholawat teh lantaran lazat ngeunaheun nikmat, masya Allah. Urang nyaritakeun nikmat urang mah kana kadaharan. Para aulia Allah, para sholihin nikmat mun maca Quran. Ngeunaheun lain cara tadi maca Quranna aong-aongan lain, tengah peuting jam 3. Nu tadi ge masalah jang syiar narik-narik supaya orang bisa sekali-sekali sok geura. Bae urang dieu oh jang ngeunaheun teh soraan ri. Urang mana sih geus kawin teh encan. Haju nanyakeun kitu bae kan. Atuh sanajan geus kawin aya kakarak hiji mah masalah. Nah ikut carita jam 3 buka Quran baca sorangan. Tuh, eureun sampai jam 4 terus ke masjid. Seger awak seger, roh seger. Masya Allah. Cuman cerita doang kan urang mah kos gitu. Paksakeun coba kepeting coba ngajajal. 3 hudang langsung maca Quran. Quran emang aya hurupan eueuh sih. Geus langsung kieu ngagebleng. Ngagebleng Quran ganti. Lain Quran ganti mata tojos. Ruhani gering. Masya Allah. Dementak lamun di torikoh mah ya perkumpulan para murid khusus temenang ka iluan kuno sejen. Aya nu nanya, "Kiai kok bisa teu ilu atuh ilu bae kami?" Ulah. Kok bisa ulah sih kitu amat ulah. Lantaran nanya deui moal kuat. Nu matak diulah teh moal kuat ka zikir kan sampai 10.000. Tadi zikir 100 bae kadeuleun geus goyang. Illallah nu digigir kula bae illallah.
lagi boga rasaan ini udah kudu dibodem ya. Allah. Karang 100 bismillah asal 200 geus usoraan. Atiga calangap tol geus 200 lah. Oh. 300 diimpus. Nu bantak ulah ge sok aya jelema hayang milu ulah di perkumpulan khusus teu meunang milu lain diulah nanaon boal kuat sebabna ruhanina gering keneh. Nah ibu lamun teh mah ieu awak gering ka dokter ruhani gering teu pernah ka dokter. Wayana nu teu kuat maca Quran embung maca Quran, teu kuat zikir embung zikir, teu kuat maca salat embung maca salat, berarti ruhna gering. Bawa ka husada insani suka bawa. Waalaikumsalam. Dari mana nih? Ranca Bango. Siapa nama? Saya Sarwiti. Sakit apa Sarwiti? Ini saya kalau baca Quran kagak mau aja dok. Hah? Iya baca Quran kagak mau, ngantuk aja, terus zikir juga sama. Ini saya mau berobat. Ini mah harus ke Grogol cekin aja. Lain jurusan cekin. Ya Allah ya Rabb. Nah iyalah ruhani masya Allah. Mendak kisah Kikil Balkhi. Syakikil Balkhi nyarita di Nasoihul Ibad. Talabna khomsan fawajadnaha fi khomsin. Kaulan neangan 5 perkara, ternyata kapanggih di 5 perkara. Talabna tarkadzunub, kaula neangan supaya ninggalkeun dosa, supaya teu hayang ngalaksanakeun dosa teh kumaha carana, ternyata fawajadna kaula fi duha. Kula manggihan di salat duha. Ternyata lamun orang sering sholat duha sekali, 2 kali, 3 kali, poe, sepoe, 2 poe terus we. Setelah 40 poe bakal ngarasakeun nikmatna ibadah. Embung nu ngaran teu salat. Sageus teu salat embung teu berjamaah. Eta balukar tina salat duha. Bakal dimerengeunaheun geura ge. Eta geus kapanggih ku wali Allah nu ngaran Syakikil Balkhi. Ngeunaheun sakira ternyata tina hasil duha ngawarung, mun ngawarung teh mah jadi lancar ngawarungna. Anu balanja masyaallah eta ngeungkeuy ngahutang kabeh. Henteu siapa tuh inget ka bangkrut bae sih. Henteu lamun tani masyaallah subur tanina. Ieu berkat salat duha. Eta nu kos karatu nama geus biasa, tapi nu istimewana bakal dibere tarkadzunub, embung urang ngalaksanakeun dosa. Bakal hayang ibadah sebab dibere ngeunaheun duha nomor 1. Nomor kedua, talabna dia al-kubur, kaula neangan supaya caang kuburan teh berbagai cara neangan. Fawajadna ternyata aku kula kafangi fi sholatil lail, salat tengah peuting tahajud. Begitu salat tahajud Allah kula loba-loba jeung urang Ranca Bango 2 rakaat bae, 4 besi gering, 2 bae 2 daripada engke gering dibawa ka mantri kunaon saya mabok tahajud 2 bae. Sholli sunnat tahajudi rakaataini lillahi ta'ala. Allah syaratna sareh heula. Syaratna sareh heula sanajan sakrajep. Lamun hayang salat penting tapi can sare cenah kiai, witir 11 rakaat. Witir enggeus cenah kiai, ibadah mah biasa, salat hajat. Salat hajat ge enggeus cenah kiai, salat tasbih ngomong doang enggeus ya. Keur dongeng doang, keur dongeng. Enggeus di mana? Nyaho ngaran teh nyaho rupa soal salat tasbih. Nah, mun can sare salat mun geus sare tahajud. Sabaraha rakaat ge tahajud mah sadaekna urang minimal 2 rakaat. Nah, engke ketika diasupkeun ke jero kubur, masyaallah cak batur ieu kubur teh poek ternyata caang. Nanya
Kiai Basrudin nanya ke malaikat kok ieu cang amat? Oh ieu tahajud. Masya Allah. Begitu Haji Pedi Paeh kan poek. Nyana nanya ke malaikat cenah caang iraha maneh tahajud. Kula sok tahajud cenah ieu penting teh ya. Wal penting tahajud. Tahajud dah karena Allah apa karena karung? Kajahoan kan. Iya aya kerna-kernaan. Lillahi ta'ala. Masya Allah. Lamun orang tahajudna 2 rakaat taruhlah 10 watt. Lamun 4 rakaat tadi 5 watt, kuari 10 watt. Lamun kuari gedep rakaat, wah 20 watt. Masya Allah. Lamun orang bisa 10 rakaat 100 watt. Waduh. Caang di jero kubur teh. Kapanggih ku kisah kikil bakli fawajadna fi sholatil lail. Caang kubur teh kapanggih bila salat tahajud. Mantak wayahna ieu ti kuari tahajud 2 rakaat bae. Kukula barang geus dicerita-ceritakeun kieu ya alhamdulillah ngaji pendi tahajud. Barang tas tahajud sare deui subuh korban jam 7. Ai tahajud lah tahajud ai subuh qoboan. Usolli fardhu subuh qoboan. Ieu teh beres padi. Aya jelema nu kos kieu nya. Nah ieu Syakikil Balqi jaritakeun fawajadna fi sholatil lail. Ya Allah ya Rabb. Talabna su'ala munkari wa nakir. Kaula neangan pisalameteun jang pertanyaan malaikat munkar nakir. Tingali ku kaula pagawean. Ternyata fawajadnahu fi qiraatil Qur'an. Kapanggih ku kula horenganan jang ngajawab pertanyaan soal munkar nakir adalah maca Quran. Ya Allah ya Rabb. Lamun Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu nama tamat Quran teh beurang satamatan penting satamatan. Hese ngomongkeunana tak kos kitu mah. Kabelah dieuna nyana salat 2 rakaat tahajud usolli sunat tahajud di rakaatain. Allahu akbar. Rakaat awal ti alif lam mim datang ka surat Kahfi. Rakaat kedua ti surat Kahfi datang ka qul a'udzu birabbin nas. Masyaallah karim. Kabelah dieuna sarakaat satamatan 2 rakaat satamatan. Kata si kubangun ngukur nanya kumaha macana. Urang lamun keur sajuz setengah jam benu lambat setengah jam. Berarti lamun hayang tamat sabaraha jam ngaji? Cepet atuh diajak kan angel. Setengah sajuz teh ya 5 non gitu ngaranna setengah jam. Kuari 30 juz cepet sabaraha jam? 15 tahun. Nu bener sih. Hitung coba. Bener. Kok ieu bisa rakaat saquran 2 rakaat saquran deui. Alamna nu beda. Horeganan alam teh karasa ku urang mah alam kieu alam syariat. Di alam luar syariat mah eueuh ieu. Eueuh beurang, eueuh peuting, eueuh jam. Ngan celok ka alam eta seperti kos kitu. Aya keneh ku ari ge nu seperti kitu teh aya keneh. Oh kiamat lamun nu kos kitu. Anu kos kubacana kiai eta anu lamun hayang ka Mekah Mekahna dideukeutkeun teu ngalengkah salengkah. Mantak jangan mah gilir ge teu kudu naik mobil. Atuh jangan mah gilir nu ngora dideukeutkeun ngalengkah ka dinya. Nah, nyaho-nyaho mandi bae geus dinu kolot. Blon tah jelema nu kos kitu nya. Tah ieu. Oreganan maca Quran, urang maca Quran eta teh kajahoan ku kutubul aulia Syakikil Balqi ngajelaskeun nyana geus nempo ka jelema-jelema ahli Quran. Eta ditanya ku malaikat munkar nakirna babarieun jasa. Allah geus teh hese. Jawab ahli Quran. Jelema talar Quran. Setelah talar Quran, ustad.
geus talar Quran kebelah dieuna jadi calo tuur eueuh dagingan ka dieu enclok-enclokan belah dieu eueuh dagingan belah beuteung aya saeutik belah tukang ka dieu eueuh dagingan tah eta hafizul Quran nu poho disiksa tah kunaon nyaritakeun jelema nu beleger loba jasa ketika digali kuburanna beleger padahal jelema bodoh ikhlas waktu ibadahna geus lain saeutik ka makos kitu mah loba aya jelema kiai beledegan kiaina wah hebat jasa begitu maot bau mayitna ge lamun urang Abu Yadahlan ketika maot guru abah guru urang sarerea nuanieun kan mandiat nungguan abah begitu abah datang karak di pandiat nu bantak teu wani kunaon seungitna luar biasa masya Allah seungit aya kiai tilu kiai nu ngundang kula encan di pandian bau encan di pandian geus bau kula nanya ieu pagaweana salian nyai naon sih orenganan ngeridit-ngeriditkeun atuh pan ieu mah nya ngeriditkeun nya ngeridit atuh geus ka apa ieu mah geus pokona teu bisa kuku bae teh mah jero teu tanggung jawab geus pokona seperti eta ya Allah ya Rabb lamun guru kula di Garut geus hese caritakeunana seungit teh jadi kubur memehna ge kula nyana hayang di pandian memeh maot hayang di wuduan ku kula di isangan di pandian di wuduan terus dibaringkeun bebeja ka kula lamun aya nu salam ulah dijawabnya bener anu assalamualaikum kadenge kula di luhur kasur nyana nu ngajawab salam bisa nyaho kitu untuk teu lila maot lah ngeunaheun ningali seungit sababaraha kiai seungit tapi asa sababaraha kiai bau tah nu ngahalal-halalkeun bangsa duit bank riba terserah endek mangga bae endek heheg bae cuman seperti eta tah urang garan bakal maot bakal pae siai bae geus kos kitu komo si ieu geus teu geus caritakeun ja kuarina ge geus kaambe can maot geus kaambe atuh kumaha dengan tak kukula diajak ka mamana ge pamajikan tilok nanyakeun tilok naon tilok sugan melepon pamajikanna kiai aya salaki nya tilok anyana tilok deui geus dianggap paeh ti heula orangna lain paeh jelemana paeh etana lah pokona mah geus dicak pamajikan geus mangpaatna ja tah nomor kahiji nomor kadua mantak maca Quran kade ibu si kade aduh cenah geus kaburu teu bisa ja baheula mah teu belajar naon nu bisa kuari bisa cenah kulhu Quran kene geus baca kulhu saloba-lobana ulah kurang ti 200.000 jadi atakah eta kulhu jelema anu maca kulhu sampikeun ka 200.000 haram awakna ka neraka deuk kumaha coba cak Kangjeng Nabi eta maca ti kuari kulhu qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad tenden make batu hiji qul huwallahu ahad 200.000 200 batu bisa pakai ngabangun imah eta Hiji nomor kahiji guys nomor kedua nomor katilu hiji tadi ka naon kitu ngaranna nomor kahiji neangan naon tadi nomor kahiji salat duha neangan tarka dzunub nomor kedua dia al kubur nomor katilu soal munkar nakir maca Quran nomor kaopat talabna ubur sirat kaulan neangan supaya lancar di jembatan Siratal Mustaqim neangan pagawean kaditu ternyata fawajadna fissaum wassadaqah kapanggih di puasa jeung sedekah ya Allah ya Rabbi jelema anu sok puasa di luar Ramadan Senin Kemis komo terus-terusan puasa tapi lillahi ta'ala ulah hayangna naon aya nusuk puasa doa 40 poe puasa mana golok pantas puasa saya juga golok tak itu lain puasa dokos gitu puasa karena Allah aya santri 7 poe 7 penting puasa bae bukan lagi cabai rawit pohara jasa siek puasa naon sih hebat amat pasang masan sarwiti aing goblok ceuk sarwiti ditanya nyiduhan ka aing ayo poterkeun ku aing sia tasbih ya Allah atau lain puasa kos gitu lain ya sarwiti mah teu kudu puasaan ku ari mah bawakeun mobil beat
motor. Dah sia kosok jasa bisa maca beat segala naon beat. Masya Allah. Tapi kadang-kadang aya sih awewe teh dibawakeun mobil ge embung bae. Tapi begitu diputarkan Izqala Yusuf, Masya Allah. Mana Kang Pendi? Emang enak. Ya aduh, abdi rindu. Jajan teh. Mana Kang Pendi mana? Jajan. Jangan keluar pede teh. Horenganan make bata jeger bae. Sia ngaganggu aing bae. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, iya ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim. Kabeh urang bakal ngajembat. Justru ngajembat teh orang ayeuna. Urang kuari keur aya dina jembatan Shiratal Mustaqim. Kuari ngajembatna, anu kuari sering sedekah, nu kuari sering puasa. Eta ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, Masya Allah, aya anu sakilat kos kilat datang ke surga. Aya anu kos manuk plek langsung datang. Aya anu kos kuda sat datang ke surga. Aya nu lumpat plek. Aya nu lempang, aya nu ngesot tapi tetep bae datang. Aya nu kakarake salengkah dua lekah gejebur. Iya. Jalan ke gejebur bae. Bagus tadi awal. Aduh, keadaan ada kumaha tuh. Sedekah. Masya Allah, can nyorang kula ngadenge di pondok aya nu ngaluarkeun zakat. Di saya hiji penny jajan orang. Malah mah zakat batur dicokotan. Aya jelema ngahadiahkeun kipas di masjid. Masya Allah, maot tiis di jero kuburna kan ditanya. Begitu ditanya maca Quran osok, ieu tiis daun ieu tiis teh maneh baheula ngajariahkeun kipas di masjid. Masya Allah, hanjakal teu AC ceknya teh. Aduh, nyaho kieu mah. Ieu kipas-kipas anu kuari dinikmati di masjid tah kuari maneh nu tiisna. Masya Allah, alhamdulillah cek tiis kan. Sedekah ieu. Dak jelema ya Allah ya Rabb. Mang Haji kula ieu can dahar ti kamari. Yah tah bere tah. Tuh, aduh dulur kula ge ieu teh sararusa tah dibere. Tuh batur anu keur sempit hatena kemudian dibere jembar hatena ngenyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim na babari. Datang Haji Pendi. Haji kula ti kamari cang dahar. Saha? Ye, tu lain dahar sia. Teu kuat aja. Lain dibere di ada ini ka dieu aing dinasehatan ku aing. Ye, aing jelema hirup mah. Ya sing hadis ya. Datang ke sia teu dahar berarti kan kudu usaha. Jelema kan keur lapar dibere nasehat. Lapar mah bere sangu lain nasehat. Nya geus kieu bae tukang nyekelan batu mana ya ku aing. Aya sia ku aing sia diwewelkeun sia ku aing. Masya Allah. Jelema butuh dahar, bere dahar nasehatna. Jelema butuh ilmu, bere ilmu nasehatna. Jelema hayang kawin, bere awewe nasehatna. Nah, ieu aya jahe, kemudian hayang kawin, bere lalaki. Eta ngaranna nasehat. Siap. Oh, siap. Hayang. Atuh sanu hayang awewe kemudian nyana. Pamajikan geus ngusir. Tah ieu nasehat teh lain ceramah. Nu asli mah kumaha kebutuhan. Masya Allah karim. Nah ieu uburis sirat kapanggih ku kisakikil barqi. Ternyata dua hiji puasa nomor kedua sedekah. Sebab eta adalah sarana pamereti Allah yang nyalamatkeun urang. Ketika urang jadi jelema sugih, kiai mah meureun zikir penting teh, kiai mah maca Quran, santri mah meureunanan sholawatan, aing mah sakieu ayana lah, aing mah endeuk ngagunakeun sarana nu aya ti Gusti Allah dititipan harta. Nah, petakeun ku urang parkir miskin mana yatim piatu, masjid mana nu can anggeus.
tetangga mana anu butuh ya Allah pondok pesantren mana tuh pan ieu mah aya masjid ge anu datang maji ieu keramik dan can bejakeun ka masyarakat sok geura saha anu siap karo kemang Haji Panderi tuh panjeun mah teh atuh masyarakat geus beres kabeh aya kene kakurang maji aya kurang mangsa 10 meter kan coba nu sejen heula beres leuwih duitna leuwih ieu mah Haji kadegeun duitna basah tokoh masyarakat kos gitu nah lamun tadi jelema mere kipas ai prak di pondok papan kipas leungit barang diteliti barang diteliti si eta nu nyokotna ya Allah laporan ka kula Kiai kumaha cenah naon batur makan jariah kipas ieu mah ku Haji Pendi can dicokot atuh teu aneh boro-boro kipas kotak masjid ge pan laleung geus da ieu si hade ya si hade nomor kaopat baca Quran jang soal munkar nakir jelas tamati kisah kikil balki nomor kaopat ka tilu nomor kaopatna ieu sedekah jeung puasa urang teu kuat sedekahna tiis bakalna di jero kubur teh urang loba sedekah teh ya Allah ya Rabbi di jero kubur ngeunaheun tiis nanya urang ka malaikat aya titisan ieu kipas aya tiis nu ieu tiis sa ieu ngabungahkeun fakir miskin masyaallah ieu nu pohara jasa tiisna tatangga ieu pohara jasa ieu tiis pohara amat kahandap-handap tiis ieu keramik masjid ya Allah ya Rabbi gunahin jasa sedekah ke lancar di jembatan Shiratal Mustaqim kalima talabna zillal arsy abdi neangan iiuh aras ke di akhirat urang kepan dikumpulkeun di mahsyar kiamat baas udang ti kubur berangkat kabeh ka mahsyar panon pengan sadeupa sakieu deuk kumaha sakieu langit kaopat panas pahar engke mangan sakieu satangtung panas aya nu kesang teh liput aya nu kesang datang ka mata nu kesang datang ka irung nu kesang datang ka sungut nu kesang datang tergantung kumaha amal-amalna masing-masing panas tah engke aya anu seuseurean we batur mah kapanasan nya mah kieu malah meneangan rokok di Samsu aya rokok we ceuk sia nayakeun rokok di akhirat pabrik lagi sareueuh emang aya naon tenang batur kapanasan ku iman teu cak sapanas dan teu ceuk tenang ya Allah ya Rabbi ku geunaheun horeng kapanggih ka iuhan zilul arsy teh ku kisah kikil balhi kapanggih ku anjeunna talabna zillal arsy abdi neangan iiuh aras jang ngiuhan jaga di mahsyar ternyata fawajadna kukula kapanggih iiuh tersebut horenganan tina zuhud tina ulah pati resep kana dunia tah ieu mah hese jasa ieu mah boro-boro pangkat dolein kiai-kiai gersep desa kana dunia waharat nah ieu terakhir supaya direnungkeun ku urang ulah pati resep teuing boga mah pamere Allah hese ditahan jeung ditolak tetapi ta'alluqna hate terhadap dunia ieu nu kudu diarahan nu mantak jadi kiai tapi ieu ngaleungit-ngaleungitkeun resepna nu hese ge masyaallah mantak kula geus sababaraha kali ngomong ge kula geus teu dibere teu resep ye ngaji kieu teh dibere teh lillahi taala nu sababaraha urang ulah nu dititipan ulah iki ka dieu ge geus embung aya anu matang 10 jadi 60 ku embung aya nu 100 jadi 115 7 na jadi 15 ku embung sabenerna mah iki mun bisa mah embung ngan kula inget ka Abah Haji Sukari keur hirupna jeung sajabana ieu mah dorong doa bae barang datang ka dieu ieu mah lain matang 10 mah kos muludan berarti keluarga nu teu nyahoeun ieu kunaon muludan ieu pan matang 10 mah tuh urang we ngariung tek terus berkat we sabakul kan beres tuh ari geus kieu mah deuk kumaha keberkatan ieu mah jalobaan
ngan merenganan jelema di dieu ge meureun hayang ngaji tah sakumaha tadi tah nya bukakeun mata hate urang saenggeus tah bukakeun pelakeun geura cinta urang ka Allah jeung ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam belah dina pelakeun ahli-ahli Allah di jero hate sebab eta lah anu ngajadikeun cukang lantaran kasalametan urang petunjuk anu tadi lain sambarangan awak urang supaya sehat gering saetik bawa ka mantri ka dokter ruhani urang ge sehatkeun ketika ruhani urang gering maka kudu didatangkeun ka ahli ruhani supaya urang resep salat lamun para aulia Allah salat teu eureun-eureun para sholihin salat teu eureun-eureun maca Quran ngunyem bae di mana bae komo nu talar Quran belah dieuna nu zikir maca sholawat ruhanina meureunanan sehat ketika awak urang ruhani urang teu sehat tanyakeun ka diri urang beuh meureun loba jasa panyakitan roh urang teh ketika taluar ti awak urang khuruj ani ruh maut ngaranna roh urang anu tadina bersih kuari dangkal lantaran loba karesep jeung nuturkeun hawa nafsu berhadapan jeung Gusti Allah na bakal teu ditarima ku Gusti Allah ieulah anu bahan jadi renungan geus ulah ngarenungkeun saha anu bakal jadi presiden ulah ngarenungkeun saha anu bakal jadi menteri ulah ngarenungkeun saha anu bakal jadi gubernur ulah ngarenungkeun saha anu bakal jadi bupati ulah ngarenungkeun kumaha dan kumaha urusan batur renungkeun diri urang ketika urang maot bisa tah henteu ngajawab pertanyaan munkar nakir ketika urang maot sempit apa lega sih kuburan urang ketika urang maot nu datang malaikat amal kasep apa goreng sih engke berhadapan jeung urang ketika urang maot di jero kubur nu aya nu dibikeun ka urang naimul qabri apa azabul qabri seperti eta lah renungan analah geus bae ka batur mah batur bae anu neuk jadi inohong ja urang geus sababaraha kali ganti presiden urang mah kieu-kieu bae ketika batur jadi presiden sugan urang ranca bango haju di Sararumbang jante ketika batur jadi presiden sugan atuh ieu sawah ngabagusan ngagorengan kumaha urang keneh bae maning kembali di nyana urang mah urang salametkeun diri urang ulah terkontaminasi ku urusan-urusan kos karar itu yuk urang babarengan menuju ilahi lempengkeun hate urang tauhid urang ka Gusti Allah belajar resep ibadah ka Gusti Allah sebab loba jasa carita adu di mautan ku Gusti Allah ngadadak komo lamun urang nyaritakeun palu lain ngadadak deh berjamaah ribuan teh mah ribuan jelema per detik ieu masih keneh disangsikeun jelema di jero na paeh apa encan sebab jeritan-jeritan kuari makin kadenge jeritan-jeritan nu kuari katimbun tade makin kadenge jeritan-jeritan dahsyat luar biasa maka dipertanyakan itu mahot apa encan sih di jero jelema teh dipertanyakan kuari teh terus dahsyat teh jeritan-jerit nu geus kaluar orok nu geus kaluar ibu-ibu seorang ustad geus kaluar kuari nyaritakeun di jero teh can pararae sedengkeun kuari teh geus dijadikeun monumen moal digali keputusan pemerintah setempat teh kumaha coba jelema di jero uyak-uyakan keneh siksa Allah. Nah ieu mah keur carita urang mau nyaritakeun kunaon jeung kunaon geus nyaraho kabeh geus ulah nyaritakeun eta mendingan renungkeun diri urang mun aing isuk paeh amal aing nu mana nu bakal ditarima ku Gusti Allah sakitu bae gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah yuk urang doakeun Abah Haji Sukari mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana ditarima amal ibadahna dilegakeun jeung dicaangkeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah dulur urang bapak urang emak urang kumna ahli-ahli di dieu khususna umumna nu haladir di dieu bapak urang dulur urang nu geus marot mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana
dicaangkeun di kuburanana, dilegakeun di kuburanana, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang nu can maot mudah-mudahan husnul khotimah. Mawa kalimatun thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kitu bae. Kuring kaput.